Dia mah dendam ti tadina jule age nyaho. Montong dengelan gebog aing si teh. Eta nyobletak da nyeri eta. Oh poho ieu mah kai nya. Alah. Nu beletak deui eta sok aneh wae. Perjuangan dina seni. Perjuangan seni nya anggar we udah kudu ieu atuh sing buku. Ieu loba jelema geuning. Aisyah kakana naho? Ya Allah ya Rabbi mi loba kieu. Alhamdulillah. Ieu teh hoyong penak langsung sareng Mang Ohang. Alhamdulillah. Ieu teh ngepen pisan ka Mang Ohang sadayana teh. Wah. Nya. Mainnya batur ngepen hari urang ngaca juk pingsan we urang mah. Ye, ari urusan ngepen mah lain urusan beungeut. Oh lain. Tapi pan Mang Ohang mah katelah, Mang Ohang mah somea. Alhamdulillah. Nya, Mang Ohang mah aduh bageur. Luar biasa euing mah ka Mang Ohang ge sami ngepen. Mohon. Nya. Dan. Gede hulu sih goblok. Ada itu gede hulunya kumaha manya awak sore kayak hulu segede pedas. Alah, ngawilujengeun heula atuh ka Kabupaten Bandung mah. Kangeka Bapak Bupati sareng wakilna sinareng-rengenganana oke sareng rahayat kota nanti Kabupaten Bandung pokona mah kitu we. Kitu naon ari mana kudu bener kitu teh. Kieu. Heuh kudu bener kieu teh naon? Ada atuh urang kudu nya pokona mah sing naon? Sing well. Pokona mah sing hade we pokona mah sing sehat bagja waluya barokah yuswa. Amin. Alhamdulillah. Dari para ranyang tapi teu barokah malah barokah. Bener. Daripada panjang umur teu barokah, mending panjang umur jeung barokah. Eta alhamdulillah. Da urang mah alhamdulillah pan urang teh sok hoyong non teh minta hampura teh da urang awak geus kieu. Kunaon Mang Ohang? Pan hirup katungkul ku pati mau teh nyaho di mangsa saha bae di mana bae urang teh nya. Lamun geus datang ajal mah teu bisa ditolak urang mah sok kajadian aing minta hampura we ka urang dieu. Nah, bade ngapunten. Nya bade pangtos atuh. Bisi ieu mah kajadian urang mah juru turun ti ieu panggung heuk datang ka imah. Alah, ka imah tuluy. Juk hos we urang dieu maot. Pantai. Sia teh urang dieu maot situ kitu ngadoakeun teh. Heuh saha we atuh ngeuwing moal. Sing panjang umur kabeh. Amin si panjang om. Si panjang umur. Alhamdulillahnya pokona mah da ayeuna teh urang teh pan geus aya. Nanti dipingpin teh ku hiji non Satria Pinilih. Oh, Satria Pinilih. Tapi can datang keneh wae. Tenang ge aya ka dieu tenang ge. Eta teh salah sahiji pilihan urang sadarea. Pilihan urang sadarea. Naon teh tapi karunya keur nguluwut. Memang nguluwut kunaon? Hah? Nguluwut kunaon? Loba curhat. Loba curhat kumaha? Loba curhat na teh kumahanya teu sahan loba curhat. Ieu mah antara urangnya. Kumaha cik teh? Teu cinta. Hangna sungguh teu bau bangke hang. Kenapa teh? Teu jantan. Teu jantan kumaha? Jadi curhat na teh make singkatan. Make singkatan kumaha? Pan ayeuna kasor. Saha? Gubernur Jawa Barat Kadem Bapaing. Nah curhat di mana pan kadem mah tiba lagi pan kadem teh. Kadem nyaho aya urang ge. Ai mana nyaho kadem da urang mah apa? Kadem teh singkatanana teh lain eta. KDM teh Kang Dedi Mulyadi. Eta mah ngaranna. Eta teh singkatan tina ngaran. Tapi curhatanana eta ge dina eta keneh. Curhat naon? Ai KDM pan Kang Dedi Mulyadi. Marukana eta wungkul. Eta teh KDM teh curhatan. KDM Kang Duda Merana. Jadi teh sangka urang ulah kitu sia teh. Hah? Teu sangka. Sia mah wanian beleguk. Hah? Wanian kitu make jeung Kang Duda Merana. Deuk Merana oge meureun sia teh mah kitu meureun. Bot. Weh. Kela. Ya ngomong-ngomong Duda sarua jeung ka aing maneh. Naon maksudna sia teh Walid? Nah Walid sia teh. Cuk Walid ka aing.
Kamana sia istri nu kadalapan? Ngeunah sia mah. Naon ngomong-ngomong duda sia teh KDM Kang Duda merana Kang Duda merajuk. Lah aing ngomong mana mah tong karasa kahina. Malaunan sia tuh. Atong ngarasa kahinakeun bae atuh. Teu kahina urang mah ngan asa terpanggil. Terpanggil. Kusabab maneh ngomong duda. Oh mana duda? Mana duda? Mana duda? Ya Allah, Sule anu terkenal duda. Aing mah karek 2 kali. Allah duda, mana terkenal duda, ye. Ih, amit. Teu boga ka era atuh. Iya atuh nikah deui. Ah. Mun teu boga ka Pan aing ngeerek dikadengan ciga sia. 5 kali sia mah pan. Nah, kau. Walid sia mah. Pot. Bang Sule. Wah, Sabaraha eta hargana? di mana? Eta hargana sabaraha? Naon? Tamang mana? Eta na sirah. Lain ieu mah cacing kalung. Cek aing oge. Cacing Ieu mah ieu nanti jadi budak rasta cenah bieu teh. Ke syuting. Nya tadi teh. Turun ke handap tuh cincin yang cilewai dinya. Lain kuna naon ieu teh. Naon? Pan diuk wae lila dia tuh. Iya kegeleteran ieu suku. Sila wae. Aduh. Iya. Aing sia. Lawas duk. Aduh, luar biasa ya lah. Ketemu di sini nih. Aduh, lentang lantung ala lentang lantung. Halo nyeng siapa? Oh lah, ini lagu tuh. Nah. Lentang lantung ala lentang lantung, si eta mah teu bisa nyandung. Urusan nyandung matong boro urang. Pada danget teu bisa. Pada dang mah susis. Mane mah sok jadi ngaluas ka maneh. Sia anu mimitina. Sok mancing wae abong kan tukang useup sia mah. Ulah kitu satu sok. Urusan naon? Sok wanita. Pan kuduna ge aing nu kitu atuh. Aing nu kitu. Sok boroning 25 juta samiliar aing. Moal dicokot. Nya dicokot. Da bisa dibubur. Tapi nya lante we kuntu palsu. Teu bisa syaratna teu bisa. Teu bisa. Kudu si huntu teh tina jadi leuleusna teh siga tahu, apal tahu? Hah? Tahu? Geus atuh enggak. Atau beureun kahakan jika tahu meureun. Heeh, pan syaratna kitu, Pot. Cepot jeung ngebul ngarokok deui. Ngeunah. Dalang nu ngarokok mah aing. Oh, dalang. Oh. Hang, urang mah yang nanya ka maneh, eta maneh sirah setiap panggung dibeungkeut kitu, retak kumaha hulu sia teh? Henteu, uing mah ieu mah nying dalam mang kieu uing mah resepna. Ari sugan urang teh pas begitu dibuka teh Tadi Tadi nyindir status orang. Kelak. Dah ngomong-ngomong duda Pak tadi ngomong ger duda teh cenah ripuh karempeng gitu Pak. Emang gitu. Oke, itu lagi. Terus kemana? Ngomong naon? Ripuh, susah, aya awewe mungeun, ari nit we gitu. Pajarkeun teh cenah, eta mah duda teh meni bau cenah gitu. Tadi ngomong gitu Pak. Ngomongna gitu. Ngomong gitu Pak. Ngomong gitu ada saha? abdi di dinya. Anu ngomong. Si Anu Ohang. ngomong gitu saha? Si Ohang. Ngan ku abdi dileuwihan. Ngomong naon gitu? Eta KDM. Ngomongkeun urang duda. Heeh. Sumuhun sia teh ieu teh gubernur. Heueuh. Ngomong urang duda. Mohon, heeh. Heeh. Maneh mah asup 7 keajaiban dunia. Nah, ajaibna naon tuh? Aing mah puguh jadi duda aya cereina. Heeh. Sia 5 kali kawin can pernah jadi duda. Luntang lantung luntang lantung. Luntang lantung anta luntang lantung. Akan sia. Jeung inget, maneh aya catatan di Bupati Bandung. Deket pisan Di Bapak Dadang Supriyatna. Ya, Atanapi Bapak Bedas. Bapak Bedas, Pak. Anu nyaah pisan ka pamajikanna teh. Mohon, Pak. Kasih Nya. atanapi sieun. Sieun, Pak. Kumaha? Seueur nyaahna seueur sieunna. Seueur sieun apa? Heuh. Sieun, Pak. Mending keneh sieun ku pamajikan. Bener.
puguh status sebagai salakina nya daripada sia eueuh kasieun. Luntang lantung eta luntang lantung eta huntu coplok. Cangkuang. lah aing Oha Kang Sule pernah dinyerikeun nanjur budakna jadi artis terkenal nya balagur nya ayeuna tempat wisatana di Cikukulu berkembang. bener Pak Sia nganyerikeun we pamajikan huntu beak. Huntu eta huntu Geus teh. huntu Coba nya eta eta naon sih maneh gitu dah nya gitu. Aing ningali beungeun sia ti blah dia komo calangap Gusti. siga naon teh Pak. Ieu dadamelan Gusti Allah nu model kieu payunya. tah eta kaleuwihanana teh oh sok geura hayang parayu mah geura ompongan kabeh Momol aing mah goblok teh. Ya, Hang. Kulan Pak Pak Ahmad ge anggota DPRD provinsi beger sakali kapangi. dah Ribut sia teh. mantong kita tuh mat Anu paling hebat Pak Dadang Supriyatma can pernah ribut urusan beger. dan ada Allah kawan nih Tapi kan hang sieun ku pamajikan teh lain sieun eta teh sebetulnya Ngahormat. menghormati, takut mengkhianati dan menghargai seorang istri. oh pancek uing oke tadi teh sieun teu didengekeun tuluyanana Sieun naon? sieun kalengitan pamajikan model kitu sieun Boga kawani eueuh kasieun ku pamajikan. Boga jang jawakanana Pak. Si elmuna naon tah sia teh? nah Nu itu teh hang itu ping singkayoan. Nah eta teh ningan. Sia naon? Banyak aja jagokan gitu ku teh. Hang mereka urang Oh gitu? Oh. cici eta kan urang kode sih kan eta Ping singkayoan. Rep maju ka hareup ulah mundur. Empreu eta. urang apa ho pas emprem-emprem Eta depan ti maneh. urang masuk Mantak urang gagal deui ge. Tapi lamun dikenangan eta alus jampe. Sok jampe kenangan. Ping singkayoan, rep maju ka hareup, ulah mundur, prep. Tepas maneh tah. Ketukan. aya plek eta nata Lain. Aing unggal panggung Kang Ule kudu sakikituan lah. Oh pada nya lumayan aja geus 2 tahun Mantak urang ngarajo wayang oge nuan gebog urang mah. Urang geus 3 tahun teu kikituan. Teu kikituan. ngasarua we uing ge tar Hang bacaan me itu padadang me ieu. Sok. Gerasok. Kumaneh petakeunana? Sok. Atawa nu kadua teh cacing keremi utek-utekan aya awewe ti luhur gunung turun ka handap nyingsat erokna wow hasem eta teh ningan apal keneh teh poho deui sia mah nu merena aing depan loba diberi jang jawakan ku maneh Sia kunon batuk. eta yang sirikeun sia Lain yang serikeun sia teh aing nyahora metuk asupkeun huntu sia. untung siara metuk henteu kuya apaan eueuh halang jadi blues-blos. aya suka teh tinggal Tah ieu gara-gara tangkal enteh dituaran wae teh tapi karena metuk tapi ka dieu. ulah atuh enteh mah ulah dituaran ditinyuh enteh mah Bener. nya pot gitu sok Kang mandi sekalian cici dirinya mah malas ya teh tadi nama urang jeput Kang kes kita ka urang anu nyarita Kumaha nek dipangeueutkeun ku juru kawi. Sok kira aing tong inum sia. Tong inum. Lamun sia lalaki langit lanang jagat bener playboy kawin ganti-ganti awewe sok eta juru kawi bisa dirayu ku sia tapi kaasupkeun cai kanu dipang nginumkeun sia. Lis Lilis muntut cenah nih sa Kulilis mana jadi kadek ku sia teh mah. Sok sia aing. ping singkayoan oh deui soang mah jeung jawakan ti maneh tah Sok. Ping pingsing kayoan pingsing eta Aya teh lalempan rahwana tadi. bener Sia caritakeun ditu rahwana hayang nginum.
hayang dipanginumankeun ku Sinta sok. Aing kudu kan. Harap di Hang. Di harap gerbang Hang. Beladi tuh. Oi. Cing, kumaha aing geus ya mah. Terus Hang, terus balik. Ayo itu, terus. Hayo, siapa ku Bapak Bupati ditransfer, aing mah manghiburkeun, balik tiris di wae. Oh, Kasihan deh lo. dalangan ku panggule. Rapsi Grapurna Dewata. Eta mah ngambek goblok atuh. Oh ngambek, ayo Rahwana kumaha bejaan. Ait. Cihahaha. Anjing sia mah. Kumaha? Kadi sia kue tamang. Kue tamang. Ait. Hah? Iya. Enteng sih itu. Oh, sok. Ait. Hese euy seri unggul ge. Si memantek. Kek. Heuda ieu mah lain rombongan Rahwana Ah, gitu ini bokna mah. ge. Ya, Rombongan naon? Anu, hey. Hey. Ait. Cicing aja dong heula ulah ka dipoto aing ere ka dieu. Ceuk Rahwana harita bari garo-garo teu ateul. Hang, le. Etanya jelem ibu-ibu hayang dipoto jeung si Ohang. Unik Pak. Karti aing. Eta teh dipotokeun kitu nya, angket teh dibawa ka imah, bejakeun tah jang. Ti ayeuna kudu daek dahar, lamun maneh teu daek dahar ciga kieu, kitu. Aing halus. Eta teh kitu. Kitu Pak. Jadi hayang foto jeung si Ohang teh dibawa ka imah. Dibawa ka imah. Temongkeun ka budak. Budak mah sedahar teh darahara ieu mah Pak. Alhamdulillah sarehat di soreang mah. Teuleung geus teh diduruk teh foto. Da tuh foto si Ohang mah ye disimpen dina peuyeum ge peuyeumna buruk atuh. Si Ohang mah. Oh, udah lagi sia teh. Hah? Tong nemalan siapa sorana ti urang. Ait. Nyai. Sia nu ngomong. Abdul, maneh. Ohang, goblok Abdul di mana sia? Ohang, Oi. maneh nu teh calawakana terus Oh, dia Ceuleuh. Kian. Oke. Ya. Oh. Dipiriku bendrung alat Hang. Deuleu ku sia teh adi sia tuh dagang es. Bere sia teh duit sia teh ulah sia wae nu gede bere. Iya. Bere. Siapa tara mau duit kelakuan sia mah. Ada cing lah. Oh. Bere sia teh. Ada lah, cicing. eta can Ya duit payu-payu Hang. bentar ya. Hang. Aing. Hang ya. Sia mah aya duit puluhan juta ngapeuting. Siapa nu ti abdi teh? Nu aya meret tara. Oh aya ti Bupati itu. Pabedas. Ah, iya pemimpin orang mah. Oh, beres. Po. Hang teu kudu duketan sia nang. Nah, kitu sia teh sing aya kanyaa. Sia mah pan menang transferan 15 juta. Tah. Suhun kumaneh esna suhun. Hey. Geus. Adon dibagikeun heula si Ohang mah. Suhun kumaneh. Kalau dibagikeun atuh. Ai sia. Langsung ulang. Anu abi gratis gitu. Nuhun sok. Tuang aromanis sang, aromanis. Aromani. Hadiah. Nu ditunjuk hadiah heula. Ya duit nahang ya. Duh aing. Tuh, nyalamperkeun kabeh di dieu mah ngalarti. Ngalarti di dieu mah. Sok. Tos heula, tos. Geus ulah kabeh atuh ari maneh pan nu boga rezekina saurang. Tos heula, tos. Geus ieu mah teu pantes jadi Rahwana mah, pantesna ge moal omanis. Tah, geus pikeun. Tah, geus. Mau eta cocok. Nah. Ye, bawa Ohang. Ohang dibagikeun. Bawa ka dia bawa. Bawa. Tah geus aya tukang es nu jadi bawa ka maneh. Bawa ka dieu. Tah eta geus. Bapak teh tiba heula hayang ngaromanis buru ka dieu. Lain kitu maneh jadi Rahwana mau eta. Rahwana dagang. Ait. Wah, gitu. Ait. Sia ku aing disiksa. Es jeruk aromanis. Udah jadi dagang Rahwana teh goblok. Ada bongan Rahwana na mau dagangan. Ait. Sok. Ait. Ah. Iya.
urang dieu saha nu kahalab-haban ieu aya cai es dagang cai es teh manis. Aduh, irawana nu kakieu pun. dagang naon tulung we geuning sih Lek mai oh dibayar bisi aya nu kahalab-haban ieu cai es gerabeun Mana hang eta caisna iderkeun kudu dihareup meh ditambahan duitna kabeh rezeki tukang es kahareup papaikeun meh ditambahan duitna sawer kanu es sawerkeun kana es disawer ku es lain disawer ku es ku duit disawer mah Atau dingin. Cool. Hah? Geus. Nah, nyungkeun tak kitu sok canak eyeuna ieu simpen cenah di dieu ieu na aduh tukang es menang berkah penting ieu alhamdulillah tuh tekenging ibu ulah sok kebiasaan anu aya kenging rezeki ibu nyamperkeun nyuhunkeun eta mentalitas anu goreng teu meunang ngewa lain alus eta teh sifat nu goreng pisan eta teh kudu dibenerkeun urang Jawa Barat ulah kara kitu kalakuan cara raman jeung sunaman geus nah cukup geus dagang sakitu kan hayo loba dipoto jeung si Ohang teh jadi gitu da aing ge hayang heula kelas Pohang naon aing ge hayang haus-haus teh kae mantah hiji deui tah tukang es nage ulah koret ulah dijual deui bagikeun kanu dihareup eta jelema nu hade teh kitu bagikeun mah sifat-sifat nu kudu dibenerkeun teh pan eta hebat SDM teh kudu dibenerkeun so hang ayo radio so ieu gelis ka dieu heula sakedap ulah kesempatan nyoo wae HP gelis urang kapayun urang bareng dina kadawasiati jeung Aisyah ieu kanon urang hiburan sasarengan di Balai Rame Kabupaten Bandung dina acara milakala Kabupaten Bandung anu jeung dari Cidung Kabita 384 Neng Nisa anu sayang mungkin Neng Nisa anu gelis tiasa ngahibur keur akang sorangan dina peuting ieu duh ieu curah warna ngarayu Sinta iya aya satria di leuweung naon buta leuweung naon eta leuweung teh Gunung Suela datang ngadegul-degulkeun orang kadegul siksa mah tuh mana aing nawan siapa dendam tadi na jule yang nyao